Shut up and sit down. Alhamdulillah tidak dikersakeun bisa datang deui bisa ngariung sanajan hujan katingali semangatna kana ngaji teh alhamdulillah. Tayeuna mumpung masih dina bulan Ramadan supaya puasa urang ditarima ku Gusti Allah. Urang perlu nanyahokeun anu ngabatalkeun kana puasa. Apa? Supaya jadi ilmu tur puasana bener-bener berisi puasana benar-benar diterima ku Gusti Allah. Dina kesempatan ieu urang nerangkeun dina bab anu ngabatalkeun kana puasa. Naon di antarana kahiji algibatu teh nyaeta sok daek resep ngomongkeun kagorengan batur. Kutuas kecewis, hurwas harewos, bulang beleng, boha osok ngomongkeun kagorengan batur. Dodok sok kitu Pak Ustad. Kitu? Nya. Kada teu meunang jan. Kalau Pak. Nya. Anu kaduana namimah teh masih akeun batur ku bahasa keren nu ayeuna provokator teh nu datang kasih A ngomong A B kasih B ngomong C maksudnya supaya parasea tah nu kitu mah ku Kangjeng Nabi diancam la yadhulul jannah moal asup ka sawarga para provokator ade tah jauhan lamun hidup puasa tuluy masih akeun batur puasana dijamin moal aya usia moal menang ganjar katilupna alkidbu teh ngabohong kade ulah sok ngabohong bulan puasa ngabohong mah matak ngagugurkeun kana ganjaran aya deui anu ngabatalkeun kana dirina pribadina puasa nyaeta ngasupkeun kadaharan kana butuh aya nu asup kana patuangan tah eta matak ngabatalkeun kana puasa. Gitu. Pak Ustad, abi bari naros terkait tadi Pak Ustad ngabatalkeun puasa. Mamah abi di bumi teh masak daging. Nya Pak Ustad, tah ai solusi mamah teh. Kan di paruasa mamah puasa, abi puasa. Soal mamah teh jualan di sobian. Tah kumaha sih hukumna lamun nyobian ngumpul Pak Ustad? Hukumna ngasaan tuangeun eta teh makruh. Itu teh lamun teu aya hajat. Mun aya hajat mah teu nanaon tapi ulah tuluy diteleng. Kitu cukup we urang teh anclomkeun curug tuluy dikenakeun kana ieu geus tepi ka dieu tuluy dicidukeun deui. Tah eta ari ujang ngasaana sakumaha? Abi nyobiana sapiring Pak Ustad. Aduh, dan maghrib lila kene. Nahan atuh sateh. Beunana nepi ka magrib, batur mah teh dahar mage 2 poe sateh. Aing bersyukur sateh tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, abis masih kene kuat puasa. Hamba pasti kuat ya nyampe maghrib. Nepi ka kitu nah si docrok. Tapi dok, orang numpun mana mah biasa hare-hare. Jika nu kuat puasa gitu nah kumaha sih eta? Sugan aing ngeluh gitu. Sagala bidang kudu dinikmati. Aing di SD. Mang tahun-tahun nepi ka ayeuna. Alhamdulillah. Heueuh ngeureuyeuh lo. Dan aya hiji aing teh. Heueuh, hiji nu teu kuat. Naon dok? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Warung Uya Project mengucapkan mengucapkan Mina Aidin Wal Faridin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. ya. Semoga kita semua diberi kesehatan Amin. dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Dan kembali fitrah, kembali bersih. Ya, benar. Dan jangan lupa untuk selalu tetap tonton Warung Uye, Warung oke? Uye. Iya, oke. Kita bisa mana yang Riwarjo, mana yang Riwarjo. Bisa murah aja. Tonton terus Warung Uya Project, oke? Nah. Tonton channel YouTube Warung Uye. Subscribe channel YouTube Warung Uye. Tongilap Warung Uye Di subscribe. subscribe Subscribe. subscribe Oke.